SD. Anu bener yuk. Bener. Gimana aja dah capek tinggalin oge ah. Ayo aja kan posisi itu tuh patung anu cukuna dua. Mungkin teningal. Tong bohong. Bener, abin teningal. Lamun bohong kayak ku abi dicabok ya bibirna. Astagfirullah. Teteh Mat. teteh. Ya abi malah teteh maneh, kira abi jadi teteh maneh. Nya aduh teh hampura. Oh eta jadi ngomong deui teteh deui. Terus anjeun arek naon di dieu? Nyarekanan abdi. Oh, abdi naros. Tinggal henteu patung anu sukuna dua. Teningal abdi mah. Awasnya mun bohong ku abi dicabok ya bibirna. Nya teh hampura. Misalkan ngabohong ke abi, awasnya ku abi bakal digebuk. Mungkin lo misalkan kapan jeung patung abi, anjeun ke bade nyaho ka abinya, nyentos. Bapi, woi. Anu sarah. Abdi bade minta tulung ka anjeun, supados anjeun teu di udah gusi pingasan deh. Sanes, abdi hiji anjeun nyariosna kitu. Naon sirik? Duh, sigana abdi sia-sia sar. Urang cobian heula we yuk. Nyantos teh abdi bade mangkat. Cung mangkat ke jauh. Tong balik deui. Nya kapanggil oge teh si Rukmini. Heh, cenah bade teu kapake teh si Rukmini. Aya eta kapanggih. Kela. Urang uruskeun, selesaikeun ieu secara baik-baik. Anjeun nyaho teh abdi sareng Rukmini teh nuju keur ulinan ucing sumput. Sumput. Enggak abdi sumput. Dasar anjeun bohongan wae abdi. Geus abdi rek mangkat. Ke heula abdi bade ngejelakeun sadayana. Geus abdi geus embung terang deui ka aranjeun.